Aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh. Ilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jeung guru ahli Allah beda. Mantak urang kuari hayang jadi murid tuan saya teh sakumaha tadi Bukit Turmudi dicaritakeun, ieu tuan saya teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapanteuleuh mata, aya catatan-catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus. Tapi cek tuan seh ai kula mah geus teu hayang, nu penting murid kula salamet, murid kula hayang disalametkeun. Kasalametanna kumaha? Ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka. Geus atuh cek Gusti Allah catat dina buku, bukuna sapangdeuleuh mata. Ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah. Iba lain buku kos gitu ya, buku maknawi. Alhamdulillah dengan modal mahabah bakal dicatat orang di buku eta. Kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi, ente bahkan nyokot sapi. Kan beda, gubernur mawa, JBG mawa ka dieu, urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu. Jeung berikut-berikutna eta ngaranna tanda mahabah. Aya anu mahabah mere, aya anu mahabah atuh nyokot kieu cenah aing mere kabeh deuk sanu ngadahar. Aku masih apa eta urusanana. Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dicatat di akhirat nanya Tuhan Syekh ka malaikat Malik. Aya murid kula eueuh nyasab ka neraka. Coba periksa ke malaikat Malik. Cekna alhamdulillah rabbil alamin. Nyana cicing we kieu. Geus geura ka sorga atuh. Cek malaikat Malik, geus geura ka sorga. Moal. Emang kunaon moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka. Emang kumaha beusi anu nyasab murid kula. Masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah. Mantap jasa geus. Boga gubernur model kos kitu tanggung jawab terhadap rakyat mantap. Tahu lah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaek tau. Boga presiden mantep seperti itu, mantep seperti kumaha ngomongna ieu. Oh mantep tah, tanggung jawab terhadap rakyatna. Masya Allah. Geus lah ulah nyaritakeun politik. Capek nyaritakeun politik. Engke Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh. Nyana ge terlibat hutang bangun eta. Nah, iya begitu kita kasor kana ka sorga moal waka ayeuna kena nyajahoan heula kabeh ka neraka. Akhirna geus beres saparona geus aya 3 prapatna masih kene nangtung di dinya kene becek Tuan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami. Kula moal ngarobahkeun suku kaula, dampal suku kaula di dia selama jelema masih kena can anggeus ka neraka. Beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka, kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masya Allah. Eta lah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan Syafaatul Uzma, boga waliullah kutub auliya Tuan Syabdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung, Abdul Qadir kabeh gini. Ya Allah ya Rabb, aya hamba Gusti mah uninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti? Siksa. Langsung disisa. Sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing. Soal teh Tuan Abdul Qadir dengan naonan dia. Ieu ditanya Abdul Qadir deh ieu. Ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu. Mata kedek disiksa ku aing. Bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui. Bejakeun ya Allah ya Rabb, Abdul Qadir na aya. Ditanya man rabbuka Abdul Qadir, kabeh man nabiyuka Abdul Qadir, kan salah ieu. Kumahakeun Gusti? Siksa. Nesia
aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing pamonggol ditaikeun galon cekal ku tuan saya blak kadiekeun sia tapal kadiekeun diramet ku tuan saya blok sambarangan sia sukna teh bejakeun deui ka Gusti Allah bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokol hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanaga anak gede Masya Allah meureun make babacaan panjana aya babacaan bismillahirrahmanirrahim mal bejakeun ku aing sia ka sia nah ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa oh jang nyiksa tuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dahar bae anu ti perbo pan ieu dahar rebo kemis Jumat Sabtu datang ka Minggu waduh masalah sih ku cinta-cintana ka Tuhan Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu di papai unggal imah masalah nah ieu pasek jadi ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bong aing kan bejakeun lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka moal anu ka sorga moal anu ka neraka bedakeun ka Gusti Allah ambau teh si ngomong nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun ya tamkisa ya tamsya batusita ya batusnya ya besar nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun